barosen eta stay at home teh eta nanti hari sekolah yang diliburkan, hari libur yang di eta yang sekolah parah ieu. Ari cerita mah bosen euy. Bubuhan tara kepanggih aing mah. Ari di sekolahan we kepanggih teh. Terus aing mah lieur. Aku mah bosen tanpa ketemu mah. Cetan nih kabogo. Dalam akhir bosen tuh cerita dia terapanggi sekolah mah heueuh buku papanggi. Atuh mah kepo ah. Ini kali ah. Si adeng sisanya. Beui. Saya gerek balik. Balik ya. Balik. Masa ayeuna keur musim penyakit naon? Nenek mah teu kaserang. Nenek mah keur kaserang penyakit kegalauan. Bosennya cicing di rumah mah. Dulu hayang sekolah deui. Ya, ngomongin oke baru. Itu si Dudu. Duh. Ya naon? Tadi orang papangnya jeung kabogoh maneh. Memang gosip wae. Bener. Gosip. Duh, maneh aya jeung saha? Tahu kepo ah. Tuh, asal loba kabogoh teh. Da kapanggih mah so kat kumaha we. Bandung karepo ka urang keur galau teh. Beki kaingatan euy. Ayeuna mah palaur eta teh penyakit eta pamirsa kudu cuci tangan, pakai masker lamun teu enak badan. Terus teh mandi 2 kali sehari. Nya pemirsa lamun sakit eta cek ke dokternya pemirsa. Cerita mah sebubuting. Sebubu rasaan galau. Dudu ngomong jeung maneh mah teu nyambung. Risma. Mana? Katipu. Bohong. Penyakit geura aweuh. Yang sekolah, yang ngapanggih jeung kabogoh. Pemirsa jaga kesehatan, tetap stay at home. Eta tong hilap, like, comment, share, and subscribe. Ari jaga kabogoh bae. Ulah atuh penting mah kesehatan. Bae. Mana mah jaga kabogoh. Parah. Parah.